Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa ahadukum fi majlisin fala yabrohanna hatta yaqula salasa marratin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ghfirli wa tub alayya ila akhiril hadis. Al-mukarramun segenap para jamaah khususna ngopi ang dimuliakeun ku Allah, langkung tipayun sumangga urang sasarengan manjatkeun puja beserta puji ka Allah Rabbul Izzati. Rahmat sinareng salam pamudah-mudahan Allah limpah luahkeun ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'ut tabi'in, oge urang sadaya nu janten umatna. Pamudah-mudahan jaga di alam akhirat kenging syafaatil ummati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin jamaah nu dimuliakeun ku Allah, satu acan ngalajengkeun kana pangaosan langkung tipayun simabdi nyuhunkeun dihapunten tina sabudayaning kalepatan dohir batin ageng alit pamugi jamaah sadaya kersa ngahapunten kana kalepatan simabdi. Timbal waler upamaya dosa pendosa nu patula patari patula pakait sareng simabdi insyaallah dibebaskeun. Mudah-mudahan urang sadaya ku Gusti Allah dijantenkeun jalmi-jalmi anu kenging kabahagiaan dunia sinareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kunaon sababna urang kudu menta bahagia dunia jeung akhirat? Sabab dina surat Al-Baqarah ayat-ayat paminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Aya deui jalma teh tina sebagian jalma teh nu menta ka Gusti Allah mentana cuman kabahagiaan dunia hungkul. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, ngeun di alam akhirat mah mehnana teu meunang kabahagiaan. Aya deui jalma teh nu menta ka Gusti Allah kabahagiaan dunia plus kabahagiaan akhirat. Eta mah jalma-jalma mukmin. Maka teu pantes urang sebagai jalma mukmin menta kabahagiaan teh hanya sebatas di alam dunia hungkul. Urang mah kabahagiaan kabungah teh hayang parat nepikeun ka di alam akhirat. Cek Allah jalma dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah dicaritakeun tina sebagian jalma teh aya nu menta ka Gusti Allah menta kabahagiaan dunia hungkul, ngeun ku aing dibere kabahagiaan dunia, heg ku aing ditamplokeun kabahagiaan dunia, ngeun tong hayang ngarepkeun maneh hayang ngarepkeun kabahagiaan di alam akhirat. Lamun urang rek ningali kabahagiaan dunia, duitna Cristiano Ronaldo sabaraha gajina per detik kan Yandi. Mentana mehnana mah kabahagiaan dunia hungkul. Ari urang mah pan sekalipun duit loba di alam dunia di akhirat oge amal hayang loba. Ya. Da urang mah meyakini bahwa kahirupan urang anu ayeuna teh engke bakal dilanjutkeun deui aya kahirupan engke di alam akhirat. Maka mudah-mudahan
kubarkahna urang ngariung mungpulung di majelis taklim setiap mingon khususnya para pemuda. Pertama urang mudah-mudahan sing ditingkatkan derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua sing laloba duit bari getol ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu nomor katilu boga pamajikan garulis. Jadi ulah dat ditut boga pamajikan tehnya. Ari dat ditut mah dat goreng adat, dut beki hitutnya dit mereket jahit buntut kasiran. Ieu masalah kirek nyumang kana muludan kat boboloh topannya. Ulahnya ulah boga pamajikan gitu. Kang Eja. Tereh kawin cece Kang Mansur kamari. Insyaallah aja setahun deui lah ya. Amin Kang Eja ya. Nah, baik Al-Qur'an maupun hadis termasuk Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma pernah nyarios aya hiji 5 rupa lamun teh mah 5 rupa eta kumpul di salah sahiji jalma maka eta jalma bakal ngamenangkeun bakal mendapatkan kebahagiaan dunia jeung akhirat. Sugan we atuh Kang Yandi kumpul di urang kabehnya. Mana ulah waka amin dengekeun heula. Hiji ya. Hiji nu nomor kahiji jalma anu bakal menangkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Saur Abdullah bin Umar bin As aya 5 rupa lamun teh mah nu 5 rupa eta kumpul di hiji jalma sa'ida pasti bahagia fid dunya wal akhirah di dunia jeung di akhirat. Nu nomor kahiji awaluha ayyadkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin. Nu pertama lamun urang hayang menangkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat kudu loba eling loba dzikir ka Allah Subhanahu wa taala waktan ba'da waktin, dari waktu ke waktu memeh salat geus salat. Nu penting mah ulah di jero WC weh urang dikirnya, ulah di tempat anu kotor weh urang dikir, sok dikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kuat nu panjang, lamun teu kuat anu panjang la ilaha illallah la ilaha illallah. Ari ieu mah maca dikir teh sakalian aya gelap we Kang Yandi, teu ada gelap la ilaha illallah. Berebet jeung kilat-kilat la ilaha illallah. Nu kitu teh dikir gelap. Jadi aya budak ngopi mah dikir gelap, aya gelap kakarek dikir. Titajong suku kakarek dikir. Ya, diputuskeun ku kabogoh ditolak ku awewe kakarek la ilaha illallah. Padahal urang tehnya geus ngalakukeun itu ngalakukeun ieu sagala kahayangna dicumponan ku urang. Masih keneh wani nolak ka urang. Masya Allah ulah ahnya aja maduh Gusti ditaudan ku abdi mah Gusti ulah sampaikan kata hayang ditolak wae ulah rek nanaonna ribu-ribu. Saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikrallahi azza wa jalla kudu ngalobakeun arajan dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh sapoe tehnya menang 100, sapoe menang 1000, ulah ieu mah sataun sakali we ari titajong ari torojol datang gelap kakarek la ilaha illallah. Menang gaji leutik la ilaha illallah. Urang teh gawe ti isuk ngeluk sampikeun ka sore. Belaan papanasan, belaan bebelokan kesang luput leket anu gede nu leutik kesang kaluar tina awak kabeh. Sakieu-kieuna lah. Bikeun di ka pamajikan, nu pamajikan. Baru pamajikan ge sarua di la ilaha illallah ieu duit sakieu Masya Allah. Jadi urang loba dzikir ka Allah Subhanahu wa taala waktan ba'da waktin, dari waktu ke waktu urang kudu loba eling ka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cek Imam Ibnu Hajar dzikir eta bukan cuman salah kadar ngucapkeun ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tetapi dzikir eta nya ngariung di hiji tempat anu mulia dzikir ya. Silaturahim dikir, pokoknya mah ririungan dikir, sekalipun ayeuna urang ngariung di posrona angap we ulang mah ini ti imah ya, ini ti imah arek ka mana ceuk pamajikan arek dikir urang mah
maknya dikir ngejedog di posna. Pan urang silaturahim niatan urang ngalengkah niat abdi silaturahim ngariung jeung babaturan aya kopi aya udud kembae teh boga udud ge ti imah mah da meureunnan aya babaturan salah sahiji nu mawa kopi kitu nya ngariung ngobrol kenaon ngaler ngidur ngarade ngariung nya ngeun kade cek Kanjeng Nabi lamun teh mah urang ieu nya ngariung mung di hiji tempat ida jalasa ahadukum fi majlisin apabila salah sahiji la ilaha illallah atunya sapeting ayeuna sakali maca dikir atunya keur pareum lampunya ya urang aya dinya Allah Uyandi dina hadis Kanjeng Nabi nguningakeun ya tentang kumpulan atana piriungan apabila salah sahiji aranjeun kabeh diuk atana pingariung dina hiji tempat pala yabrohanna hatta yakula salasa marratin lamun urang ngariung di majelis taklim misalkan Yanti ulah waka ngalengkah eta suku ulah waka bubar urang ti hiji tempat ulah waka ini ti hiji tempat sehingga orang ngucapkeun heula 3 balikan mana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta gfirli wa tub alayya lamun urang ngariung dina hiji tempat diuk dina hiji tempat ulah waka ini tina eta tempat sehingga ngucapkeun heula subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta gfirli wa tub alayya sabaraha balikan 3 balikan katalar tuh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta gfirli wa tub alayya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta gfirli wa tub alayya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta gfirli wa tub alayya katalar tuh angapela urang sakola PAUD heula ayeuna mah sok abdi macakeun ke tuturkeun ima ka budak ngarora we lah nya budak ngarora nya ari kolot mah geus ararapal insyaallah nu teu apal meureun nya teu apal teu apal Bismillahirrahmanirrahim mangga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya tah katalarnya aja inget-inget teh aya direkam lah jadi ulah waka ini tina hiji tempat diuk tina tempat riungan urang sehingga macakeun kalimat-kalimat anu bieu 3 balikan naon cenah paedah jeung ganjaranana saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila urang diuk dina hiji tempat samemeh urang ini macakeun kalimat-kalimat anu bieu 3 balikan lamun teh mah tempat anu didiukan kurang riungan urang tempatna tempat anu hade tempat-tempat anu mulia di antarana tempat anu mulia majelis taklim itunya maka ingkana fi mahalli khairin kana katabi'i alaihi apabila urang ngariungna dina tempat anu mulia samemeh bubar urang ngucapkeun kalimat-kalimat anu neme ti wangsulan maka urang bakal menangkeun stempel ti Allah Subhanahu wa taala stempel kahadean contoh kieulah aya budak ngorang ngopi balanya Kakang Haji Jaya apan dicatat rokok sekian pak kopi sekian runtuy tarigu minyak goreng bla 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 anu lah dicatat
Dijumlahkan ku Kang Haji tiana sekian ratus ribu tempel ceplok gitu tah. Tanda ceplokan eta teh lunas cek Kang Haji. Ketika orang ucapkan kalimat-kalimat anu tadi samemeh bubar, maka orang bakal menangkan setempel ti Allah Subhanahu wa taala. Dina tarang mereka jadi stempel ceplok dina tarang urang. Kahadean sakali ngariung urang menang hiji stempel hiji ceplokan. Bayangkeun lamun sapoe urang 10 kali ngariung riunganana riungan tempat kahadean riungan kahadean maka 10 stempel kahadean geus dicatat ku Allah Subhanahu wa taala. Eta kahadean kumaha cenah lamun kagorengan riunganana misalkan apapun bentuk pamaksiatan riungan pamaksiatan menang teh cenah ngucapkeun kalimat-kalimat anu bieu cek Kanjeng Nabi wa in kana fi majlisi lagwin kana kafaratan lima kana kadalik. Sekalipun riungan pamaksiatan urang ini hiji tempat kana hiji tempat anu didatangan ku urang teh ngariung teh tempat kagorengan tempat ngobrolkeun batur misalkan ngagogoreng batur atau kumaha we lah apapun bentukna tempat pamaksiatan ini kadenya memeh balik wayahna cek Kanjeng Nabi bacakeun eta Kang Andi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta firli wa tub alayya. Naon paedahna cenah ari tadi mah dina tempat anu hade urang menang stempel kahadean lamun teh mah urang cicing dina tempat pamaksiatan memeh bubar ngucapkeun kalimat anu bieu maka kana kafaratan lima kana kadalik maka kalimat-kalimat anu tadi dibacakeun ku urang samemeh bubar tina tempat pamaksiatan bakal ngiparatkan kana dosa-dosa anu geus dilakukeun dipilampah ketika urang ngariung Kang Haji. Naon yang berdosa urang ge yani beak teh kabeh ku kalimat-kalimat eta. Bisi yang ngaranna budak ngora nya, budak ngora mah awak masih keneh kuat, suku masih keneh kuat, otot masih keneh kuat, jag-jag gua ringkas, otot kawat tulang besi nya urang. Oh itu diteong ka dieu diteang bawa riungan naon lah goreng. Wayahna memeh bubar mah memeh balik memeh ini tina eta tempat dieu kurang ucapkeun an kalimat anu bieu bisi riungan urang teh aya kagorengan bisi riungan urang teh memeh balik urang ninggalkeun dosa lamun ngucapkeun kalimat anu bieu mah cek Kanjeng Nabi dihampura dosana eta kalimat anu bieu teh bakal ngiparatan kana dosa-dosa urang anu geus dilakukeun selama urang ngariung komo ieu mah tempat anu hade mantak bubar ti dia teh dosa beak Kang Haji nya kula leutik mah aya nu geuleuh mah ke heula eta mah kudu tobat dosa nu leutik erep kahadean urang dicatat ku Allah Subhanahu wa taala. Nah cek Imam Ibnu Hajar ngaran dikir teh bukan cuman sekedar ayeuna maca la ilaha illallah hungkul akan tetapi riungan-riungan anu bisa mengingatkan urang ka Allah Subhanahu wa taala eta oge dikir ngan tetep afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha il panghade-hadena dikir teh nyaeta ngucapkeun la ilaha illallah. Saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu laisa amalun ahabbu ilallahi wala anjali abdin min kulli sayiatin fid dunya wal akhirah min dzikrillah taala. Itu Kanjeng Nabi nya teu aya deui amal-amalan anu sangat dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala kecuali la ilaha illallah zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Teu aya deui anu bisa nyalametkeun hiji hamba tina setiap-tiap kagorengan dunia jeung kagorengan akhirat kecuali la ilaha illallah. Deui makana geuningan dina sapali hadis nguningakeun saha wae jalma nu tungtung ucapanana tungtung perkataanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah pasti asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Ieu nya urang ngadongeng Imam Syafi'i kantos ngahikayatkeun ngadongengkeun aya hiji hikayat ieu nya ku agungna Islam ku agungna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Syafi'i wahaka imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Urang madhabna kan madhab Syafi'i. Ari Syafi'i teh sebenarnya mah Syafi'i mah nami aki uyut pamitelepad.
nama Abi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Idris bin Abbas bin Usman bin Said bin Said kaituna teh poho deui Kang Yadi bin Said bin Abdu Yazid kaituna bin Abdu Yazid bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi namina Imam Syafi'i teh dilepat rarat di beraknya namina teh Imam Syafi'i teh Abu Muhammad atanapi lempengna Muhammad bin Idris bin Abbas. Nasabna Imam Syafi'i tepang sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di eyangna Kanjeng Nabi Abdi Manaf. Ari Abdi Manaf teh ka Kanjeng Nabi kan nya Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hashim putra Abdi Manaf. Ti Abdi Manaf lah di Abdi Manaf lah Kanjeng Nabi Muhammad sareng Imam Syafi'i tepang nasabna Kang Yandi. Jadi seorang dah apa nyambung Imam Syafi'i ka Kanjeng Nabi Muhammad deh ti Abdi Manaf eyang mun di urang mah bao lah ya bapak aki uyut bao jang kawareng udeg kait siur itu nantinya apa lu 12 turunan aja. Nah, lahirna ianya pendapat ulama itu kabagi kana 3 bagian. Lahirna Imam Syafi'i perbedaan pendapat ulama. Salah sahiji Imam Syekh Nawawi ya nguningakeun salah sahijina pendapat ulama bahwa lahirna Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Pamit lepat. Ya. Wafatna tahun 205. Tinggal ngitung we ku urang. Imam Syafi'i lahirna tahun 150 Hijriah. Wafatna tahun 205 Hijriah. Lamun ayeuna 1444 dicokot we 205 jumlahna sabaraha Kang Yadi? Kieu we 444 dicanak 205 berarti tinggal 200 baraha 1230 berapa? Coba sok itu. Kieu 444 dicanak 205 sabaraha? 230 salapannya. Sabaraha? Coba sok itu. 1230 berarti sampaikan ke ayeuna timiti wama wafatna Imam Syafi'i sampaikan ke ayeuna teh kurang lebih 1239 tahun Kang Yandi. Lilanya. Anjir ya. Lahirna tahun 150, wafatna kami telepat 205 saur sapali ulama. Jadi lamun dihitung mah kurang ti wafatna sampaikan ke ayeuna Imam Syafi'i tos 1239 Hijriah. Imam Syafi'i. Nah, cik Imam Syafi'i di zaman kapungkur ro'aitu bima kata Nasronian yud'a bil usbil askopi wa huwa yatufu bil ka'bati. Imam Syafi'i, hiji kaya cik Imam Syafi'i dina hiji waktu kaula ningali hiji lalaki orang Nasrani, baheulana Nasrani. Aya hiji lalaki orang Nasrani keur toab ngurilingan Ka'bah. Ari toab teh kan nguriling. Ngen aya anu ngurilingan Ka'bah, aya nu ngurilingan masjid. Ya, ai urang ge mineng ku kurilingan mah. Toab mah mineng urang teh ditanya, "Kang Eja asok toab tara?" "Asok toab." "Di mana?" "Di sawah." Ngurilingan sawah. Ngomong sok ngalektor. Tanya sok ngalektor. Meh nama mineng toab naik unggal poe meh nama. Ya toab ngurilingan sawah ayo kaya di toab. Aya hiji orang Nasrani keur toab di Ka'bah. Terus eta si orang Nasrani teh digoroan ku kaula cek Imam Syafi'i. "Hei mang. Apan amang teh Nasrani? Kunaon ayeuna jadi toab di Ka'bah? Maladi rogibaka andini abaika?" Naon perkara naon anu bisa
ninggalkeun agama indung bapa anjeun. Mun bahasa urang nama kieu meureunnan. Mang keur naon amang tawaf di Ka'bah? Apan amang teh Nasrani? Apakah amang geus asup kana agama Islam? Terus sababna naon amang bisa asup kana agama Islam sehingga amang bisa ninggalkeun agama iuyut buyut amang baheula? Cek Imam Syafi'i. Kunaon amang bisa jadi asup kana agama Islam? Cek eta lalaki kieu badaltu khairon minhu. Ye Imam Syafi'i geus aya nu gagantikeun hiji perkara anu leuwih hade, anu sangat hade daripada agama anu dibawa ku indung bapa kaula baheula, cek eta lalaki. Terus qultu fakaifa kana dat kadalik pahukiyali. Terus kumaha awal semulana? Carita awalna kumaha anjeun bisa jadi asup kana agama Islam sehingga jadi getol ibadah? Awal mulana kumaha? Kieu baheulana nama dina hiji waktu kaula teh naik kapal di laut, naik kana kapal ari pas di tengah-tengah lautan eta kapal teh rajet Kang Yandi, pejet eta kapal ka anu ditumpakan ku kaula teh, cek eta lalaki. Geus kitu ketika kapalna pejet kaula numpak papan meureunannya serpihan eta kapal teh meureunnan Kang Haji Jaya ayalah papan, numpak dina papan angklung-angklungan diumbang-ambing ku ombak berhari-hari berminggu-minggu kaula diumbang-ambing ku ombak, cek eta lalaki. Masya Allah. Pakopa salam tu ala lauhin pamazalat al amwaju tadafa'ani hatta romatni fi jaziratin min jazairil bahri. Eta kaula ketika cicing dina luhureun papan diombang-ambing ku ombak ka itu ka dieu ka kulon ka wetan ka kaler ka kidul diombang-ambing. Amok kaya di karena di laut. Ari geus kitu nu bisa nyelametkeun kaula waktu hareta cuman papan-papana. Ketika dina hiji waktu kaula geus ripuh eta si ombak menghantarkan kaula kana hiji pulau. Diombang-ambing sampaikeun ka eta si lalaki nepi ka hiji pulau. Meureun di eta laut teh aya hiji pulau kecil. Nah, eureun weh di pulau. Pas nepi ka eta pulau kaula eureun di eta pulau, cicing di eta pulau teh loba tangkal-kalkai Kang Yandi. Tatangkalan loba. Loba lah tatangkalanana. Bari eta tatangkalan anu aya dina eta pulau teh loba buah-buahan. Buahna loba pisan. Meureunannya nya jalma anu kaombang-ambing ku ombak beberapa hari beberapa minggu nya lapar atuh Kang Eja. Tong burning jelma di lautnya. Urang ge cicing di majelis salim eueuh kopi, eueuh udud, eueuh susuguh masuk wararaganya. Komo cicing di mana? Komo cicing di hiji pulau anu leutik, bari eueuh hiji jalma saurang-urang acan eueuh sorangan. Nah, cicing kaula di dinya. Loba tatangkalan, pinuh tatangkalan. Ari pas ditingali ka luhur eta tatangkalan teh loba buahan Kang Yandi. Da lapar teh ya ngaran jelma kelaparnya, naon we ge di dahar pan jelma kelapar Kang Yandi nya. Eueuh. Nah, pas ningali ka luhur aya buahan eta tatangkalan teh. Diala ku kaula Syafi'i eta buah-buahan teh Masya Allah eta buah-buahan ketika diala terus didahar ku kaula eta amisna leuwih amis daripada madu Kang Yandi. Leuwih amis madu mah pokona mah nanaonan we pokona mah. Lamun rek dibandingkeun jeung amisna madu mah nanaonan Syafi'i. Leuwih amis daripada madu, lembutna leuwih lembut daripada keju. Masya Allah. Lembutna leuwih lembut daripada mentega. Jadi amisna lebih amis daripada madu, lembutna eta buah, jerokna lebih lembut daripada mentega. Aya diurangakannya salembut-lembutna bumbuahan di urang mangga. Nah, yang lamun rek dibandingkeun jeung mentega mah jauh lembutan keneh mentega. Komo buah naon? Aya ninganan, lain buah bembem, buah limus Kang Yandinya. Buah limus lamun di dahar teh da lain kalahkeun ngeunah, kalahkeun nararapel, narangsel dina huntuh kaya. Jauh ieu mah cenah lebih nikmat daripada
Madu lebih amis daripada madu, lebih lembut daripada mentega. Eta nikmatna can pernah kapangih, can pernah mangih kaula buah samodel kieu. Paribasakan diurakan usok dagang buah geuninganan. Ieu mah legit lagi si madu, pokona ieu mah buah teh nya. Si madu dayak aya nu meuli nya. Si madu pas diasaan haseum. Gagal cenah haseum. Amang cuman ngasaan hungkul aing mah kabeh haseum ceuk nu dagang. Ari geus kitu teh Kang Yandi. Didahan beres ngadahar buah lempang hayang minum. Pas hayang minum disediakeun aya hiji wahangan dina ta pulau. Cai nu aya di eta wahangan henteu caina lain cai laut tapi cai tawar. Ya. Ari belah dieu mah meureunnya di kulingan ku laut kan ari cai laut mah di mana-mana ge pasti asin. Arek laut Palabuhan Ratu, arek ujung genteng, arek Sinang Barang, pasti ngaran-ngaran cai laut mah pasti asin. Tapi ketika kaula cicing di eta pulau, geus beres ngadahar buah-buahan anu tadi hayang minum, aya hiji wahangan. Tapi cainana teh teu asin eta mah tawar. Minum kaula tidinya. Geus beres nginum, Kang Yadi meureun seubeung ngadaharan buah he meureunnya. Uyuhan teu mencret, ngan teu diceritakeun di dieu mencret mah Kang Haji teu. Nya. Ai beres kitu. Datang waktu kapeuting paramah tidinya makanya beres cek Imam Syafi'i nya bener Allah mah ngarijgian jelema teh di mana wae keur kumaha wae tetep dirijgian kaya di cek logika urang merek di mana cobanya cicing di hiji pulau saha nu melak buah coba deui ya Masya Allah cek Imam Syafi'i alhamdulillah terus dirinya kumaha ari geus kitu teh nya ketika kaulang geus beres ngadahar eta buah geus beres minum hatta yati Allahu taala pir paroji ceuk eta lalaki Allah geus ngarijgian ka kaula geus mere kabungahan ka kaula geus nyalametkeun kaula ketika lapar hayang haus hayang nginum geus aya ketika lapar aya bumbuahan masyaallah ari geus kitu teh falamma dhahaban naharu wa ja'al lailu khiftu ala nafsi minad dawab. Pas erep waktu berang datang waktu peuting Kang Yandi bingung eta ku sieun kaula. Ari sieun teh lain sieun ku pocong, lain sieun ku jurig. Lamun urang apanya aya tatangga anu maot. Gigireun teh nya reup magrib teh pan geus isya teh urang mah paguru ya. Masyaallah. Kunaon maneh teh kaluar peuting ayeuna. Sieun aya nu maot deui ka euy kaluar teh peuting ayeuna mah. Ari ieu mah lain sieun pocong, lain sieun jurignya, anu sok ditewakan teh geuning jurignya. Teuing teh can pernah nepo jurig kuring uing mancan, pemuda encan. Sapanyang nyunyuhun hulu sampaikeun ka ayeuna usia 31 ngijak ka 32 can pernah nepo pocong. Encan, da dina ayana ge teu hararayang teuing nepo pocong rek nanaonan coba teu areja. Ih, mun kita jarang ujung nu kitu mah. Ngan teuing nya. Lamun tiama jam 2 peuting ye. Aya pocong di luar gogorowan. Aneh pocong teh menang gogorowan ka urang ceuk areja. Gogorowan. Yo, Reja, turun. Aya naon? Ngajawab deui nya. Aya naon? Ye cenah cokot ya emas cenah segede hulu dihanap. Nu bener, make nu bener di cenah maneh mah. Daek sih Kang Haji mulai nu kitu pocong nanya. Ngan keheulaan Kang Yandinya ari pocong ngingsina nu kumanya. Masyaallah. Lain sieun ku pocong, lain sieun ku jurig ketika datang waktu peuting, tapi sieun ku hewan-hewan anu aya di eta pulau. Meureunnya sieun meong, sieun orai, sieun monyet jeung sajabana we ngaranna ge dileuweung beureunan Kang Yandi. Ari geus kitu teh fa'alautu sajaratun wa numtu sajaratan wa numtu ala gosnin falamma kana fi wastil lail wa idan bidabatin ala wajhil ma. Pas datang waktu peuting ku sabab mehnana sare dihanap masieun aya nu macot orai, sieun aya anu ngegel kalajengking jeung sajabana, maka naik we tangana tangkal kai, kaya di naik ka luhur. Sare weh dina dahan kai. Sare sangeunah-ngeunah nage satibra-tibrakna urang sare dina dahan kai nya, moal tibra moal, komo bari urang sorangan. Luak liuk imah lamun urang sare sorangan di imah we nya eta imah teh jarang aya penghunina eueuh penghunian geus mang tahun-tahun can aya nu nyicingan arek mah areja sare di dinya
Siaplah orang sare. Kakarek oge setengah jam balik ka imah. Kakarek trok setengah 12 anu kotrok. Wah, jurig ieu cenah. Teuing saha nu kotrok apa-apa. Cek jurig teh kapalang kabok si anu ding aing cenah. Nu si aing datang ka maneh cenah. Mata kulah asal-asalan nu ding jin nu ding jurig ieu mah. Wah cenah peuting tadi main gegedor cenah ka urang. Jigana cenah anu maot tadi beurang cenah. Ih nu maot na keur kumaha moal di kubur nanya. Asal-asalan. Ari kitu teh ku sabab kaula sieun sare dihanap naik kana tangkal kai. Geus naik kana tangkal kai di luhur, cicing dina dahan. Ngaranna ge meureun nya sare di leuweung sorangan bari dina dahan kai culap cileuk panon teh Kang Haji nempok ka itu nempok ka dieu. Pas eta pandangan mata ditingalikeun ka tengah-tengah laut, pucung hul di tengah-tengah laut aya hewan. Kabayang ya. Keur cicing urang, keur nguseup di Cibuni kieu ya. Keur nguseup di Cibuni, pucung hul di tengah-tengah Cibuni teh nya aya hewan. Bari hewan teh lain lauk badag deui lain. Maka ketika kaula cicing dina eta dahan, datanglah muncullah hiji hewan di tengah-tengah laut. Ari enggeus kitu teh Kang Yandi pas ditingali pakultu an-nasroniyatu waihaka. Cek eta si Nasroni, Masya Allah, ari eta hewan naonnya, kaget eta si Nasroni. Hewan naon eta anu muncul di tengah-tengah laut, cek eta si Nasroni. Eta si hewan anu aya di tengah laut teh Kang Yandi, cicing di tengah laut, encan jelas katingalina. Maca tasbih Kang Yandi. Maca tasbih heran sapanjang nyunyuhun hulu cek tadi teh mah. Sapanjang hirup can pernah ngadenge sasatoan maca tasbih ke Allah Subhanahu wa taala bi kebilisanin pasihin dengan kalimat dengan ucapan yang sangat fasih. Pas ditingali maca tasbih subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah An-Nabiyul Mukhtar. Kuping. Masya Allah eta hewan naon bisa maca dikir. Eta dikir nate sangat paseh dibandingkan jeung Kang Eja masih gana paseh keneh ieu hewan ieu sigana. Mana dikir? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah An-Nabiyul Mukhtar. Kadenge ku eta lalaki diolohok ditingali terus diregepkeun. Ari ieu hewan naon? Ari pas ditelek-telek palamma wasolat adabatu ilaya eta di tengah laut eta si hewan teh lain kalahkeun ngajauhan Kang Jadi kalahkeun nyampurkeun Kang Jaya mangkaning urang teh keur sieun cek eta si Nasroni. Wah arek ngalebok aing sigana ieu hewan teh. Cek eta si Nasroni nya apa ya keur mah urang teh keur sieun nya geus tadi teh Kang Eja. Keur mah urang teh sieun peuting sare di imah sorangan. Kata mah aya nu keketrok, katempok tiblah ditu teh aya nu bodas. Air tanu bodas lain kalahkeun ngajauhan dibacakeun bismillah teh kalahkeun ngadeuketan ka urang. Eta mungkin sieun, cek eta si Nasrani kaula mungkin sieun, mungkin deket. Ari pas geus deukeut, tak wa idan ra'suha ra'suni anak. Kan yang di ieu nya pas mungkin deket makin katingali. Murunannya eta si hewan teh di tengah laut teh terus la ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah An-Nabiyul Mukhtar terus teprek maca kalimat anu bieu. Ari pas geus mikin deket makin katempo. Ari sirahna sirah manuk ting manuk naon Kang Yandi? Nah, manuk nama ting manuk piit, ting manuk gagak, pokona mah sirahna sirah manuk cek eta si Nasrani. Ari banget jelema sirahna sirah manuk wa wajuha wajhu insanin pamenteuna manusia. Ari sukuna suku onta, ari buntutna buntut lauk. Bayangkeun ke urang sirahna sirah manuknya beungeutna jelema henteu jeritakeun irungna meureunna nya aranna jelema mah aya irungna meureunnya irungna teh aya anu mancung aya anu pesek teh ieu mah teu dicaritakeun di dieu ge nya irungna mancung jeung penekna deh teu. Pokona mah sirahna sirah manuk pamenteuna ulah pamente beureun kana nu kitu mah nya teu pantesnya.
bangetnya banget manusia nya aya irungan urangnya aya panonan aya jelian aya biwiran nya aya kumisan mun lalaki mah meureunna teh ari sukuna suku onta ari buntutna buntut lauk mungkin deket kaget kaula cek eta si Nasrani pas ditingali Masya Allah aya cek si Nasraninya hewan anu kieu Masya Allah mungkin deket ari pas gog cicing dina hanapeun tangkal kai anu dicicingan ku kaula nungguan Masya Allah wah cek eta si Nasrani paeh sigana aing di dieu ayeuna paeh tapi ketika eta si makhluk anu bieu cicing dina hanapeun tangkal kai cek eta si hewan hei mang mun amang teh mah kade amang ulah turun tidinya nya ulah turun lamun turun maneh wah ku aing dikermos ku aing didahar ku aing diruksak cicing maneh didinya ulah ini cicing sia Masya Allah aring geus tah kumaha parentah cek hewan anu tadi we Kang Haji da sieun teh sieun didahar cicing bemehna turun we ka hanap tah turun sok ayeuna mah turun ngeun wayahna ulah ka itu ulah ka dieu cicing pas turun ka hanap ketika eta si Nasrani turun tina tangkal kai terus eta hewan anu tadi teh ini we ka itu init ari pas geus initnya kalahkeun Malik huluna teh Kang Haji Maliknya eta kaula cek si Nasrani makin sieut wah paeh jigana ngadahar aing jigana ayeuna bolodog ge panona merong ka kaula cek eta si Nasrani apek teh ngomong deui pas Malik teh nya kabayang eja si pocongna teh balik sia balik bismillahirrahmanirrahim bismillah ini si pocongna teh Kang Eja ari pas geus init Malik di pocongna teh deui seuring si pocongna teh Masya Allah aya naon ja cenah meureunna cek pocong cek hewan ieu teh nya ye kade ketika eta si Nasrani cicing dititah cicing ku eta hewan si hewana ini pas rek ini kalahkeun eureun Malik deui sirahna ngomong kumaha ngomongna kip wa illa halaktu pawakopa kade maneh ulah initnya sok sekalipun aing ini ti dieu maka wayahna maneh mah ulah ini ti dieu cicing we lamun maneh ini ti dieu ku aing bakal paeh maneh ayeuna keneh ceuk eta hewan ku sabab sieun teh meureunna nya ngaranna ge jelema sorangan ka itu ka dieu eueuh sasaha dititah cicingnya cicing meureunnya dititah modal sigana di dinya nya dititah kiih biasana kan lamun jelema keur sieun nya kiih modal di dinya kan jadi ku sieun-sieunna kieu di dinya cicing we eta si Nasrani geus cicing kitu nah terus cek eta si lauk pakultu wa illa halaktu pawaqtu faqalat li madinuka eta si hewan teh nanya agama maneh naon bisa ngomong benernya cek si Nasrani agama kaula Nasrani wah cek eta si lauk wahai hakaya khosiro irji ila hanafiyah wah cilaka agama maneh Nasrani mah agama Nasrani cicing di hiji pulau ieu mah wah cilaka geus ayeuna mah maneh asup kana agama Islam ku sabab maneh cicing di dieu lamun maneh hayang salamet di dieu dieu tempat maka maneh kudu asup kana agama Islam irji ilal hanafiyah asup kana agama Islam kembali kana agama Islam kunaonnya kudu asup kaula kana agama Islam fa innaka qad halalta bi panahi qaumin min mu'minil jinni la yanju minhum ila muslimun sabab anjeun ieu tempat anu dicicingan ku anjeun ayeuna teh tempat jin-jin anu mukmin lamun anjeun cicing di tempat jin-jin anu mukmin keadaan agama anjeun Nasrani wah beak maneh beak disiksa ku jin-jin anu aya cicing di dieu cicing di dieu beak moal bisa salamet jalma anu cicing di pulau ieu terkecuali jalma Islam Masya Allah ku sabab sieun teh kadorongku ka sieun teh menurut Kang Haji nya
Oh kitunya bener, sok lamun hayang salamet maneh ayeuna ucapkeun 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Maka wa kaifa al Islam, kumahanya syaratna asup kana agama Islam, ceuk eta hewan ucapkeun 2 kalimat syahadat, ceuk eta si Nasrani saksikeun ku anjeun wahai makhluk Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asup kana Islam harita keneh Kang Yandi. Simpulnya, jadi datangna taufik jeung hidayah itu melalui siapapun sahawae makhlukna, rek jelema, rek sato, sekalipun sato bisa menghantarkan jelma, ngasupkeun jelma tina kekafiran kana kaislaman. Sekalipun jelma tukang mabok bisa nginsapkeun jelma tukang mabok deui. Sekalipun jurik bisa ngislamkeun jelma, misalkan ieu jelma teh tara daek salat, omong orang Islam, terdek ngaji, terdek sholat, terdek puasa, diudang-udang ku jurig selama saminggu Kang Yandi, terus udang-udang ku pocong. Sia lamun terdek sholat, terdek insaf ku aing ayeuna sampaikeun ka bae ku aing ditutur-tutur cek eta, cek saha, cek pocong. Jika nadaekeun sholat Kang Yandi, da jelema mah daekeun insaf teh lamun geus beak ka oto-oto. Sok geura jelema mah, lamun geus beak ka oto-oto, kakarek insaf jelema mah. Itu lakukan itu, lakukan ieu, laksanakan itu, cek bahasa kolot mah nincak salah netek semplak. Oh bahasa natanya geninganan eta Kang Yandi. Nah, ketika kaula geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat, terus cek eta silau, cek eta si hewan. Nah, ayeuna maneh geus asup kana agama Islam. So, maneh ayeuna hayang kumaha? Turidu al maqam hauna am arruju ila ahlika, apakah maneh hayang cicing di dieu selamatna, cicing di pulau ieu, atau balik ke keluarga maneh ka itu? Ari cek eta si Nasrani, hei makhluk Allah, teu hararayang teuing kaula cicing di dieu sorangan, sekalipun loba bumbuahan anu sangat amis, lebih amis daripada madu, ya teu hararayang teuing kaula mah pamajikan di imah geulis meureunannya, harta loba mobil balak tapi tinggalkeun di imah, nya kaula mah hayang balik ke keluarga kaula ka imah, hayang balik di ka kampung halaman. Oh, lamun anjeun hayang balik ka imah mah kieu tu ayeuna mah nya, ceuk eta si hewan anu tadi, umkus maka naka hatta yajtaza bika markabun. Ayeuna mah ieu nya cicing we di dieu ku sabab anjeun hayang balik ka imah ka keluarga anjeun, maka cicing di dieu, siap cicing di dieu. Tungguan we sugan engke aya kapal anu lewat, engke nya aya kapal lewat, anjeun bisa naik kana eta kapal, engke anjeun bisa balik ke keluarga anjeun. Cek eta si Nasrani, cicing we di dinya. Ari geus kitu teh nya, eta si hewan anu tadi ini ditinggalikeun ku si eta Nasrani. Pas ditinggalikeun sampaikeun ka ngalepotna hewan anu tadi eueuh. Torojolah aya hiji kapal nu lewat. Kang Yandi lewat kapal. Makhluk nu tadi leungit torojol kapal, eta kaget, eta si lalaki si orang Nasrani nya nu geus asup kana agama Islam kaget kaula, torojol kapal, eta si kapal teh eureun deui di eta pulau, eureun di hareupeun kaula, terus nya ku sabab kitu kaula gogoroan ngilu, mun bahasa urang mun Kang Ja ngilu mang ngilu, urang hayang balik ka imah, urang hayang balik ka imah. Muslilah cicing di dia yang balik ka imah, yang balik. Nah aing geus dibukakeun lawang pantau kapal, eta si Nasrani naik kana kapal Kang Adi, pas ningali di jero kapal aya 12 jalma, di jeronya aya lalaki 12 orang, kabeh agamana Nasrani. Wah cilaka ieu aing euy. Si malakama euy tadi cicing di pulau dititah asup kana agama Islam. Ayeuna pas asup kana kapal di jerona Nasrani kabeh. Jigana aing paehna di dieu sigana nama ayeuna. Cilaka ieu. Titah asup kana agama Kristen sigana aing ieu ayeuna. Lamun teu asup kana agama Kristen paeh sigana aing di dieu. Teu kitu tapi Kang Eja. Pas asup ka jero ditanya mun nya ku salah sahiji orang Nasrani 12 deh. Mang, lam ari amang kumaha awal mulana amang bisa cicing di dieu, dicaritakeun ti awal naik kapal sampaikeun ka cicing di dinya, sampaikeun ka asup kana agama Islam, dicaritakeun kumehnana. Pada akhirnya ketika mendengar kisah
anu dirasakan ku orang Nasrani anu tadi diceritakan ke 12 orang anu Nasrani, nu 12 orang asup karena agama Islam kabeh Kang Yandi. Itunya mata kurang ieunya para pemuda tebar kebaikan siapapun orangna, apapun ormasna, naopun saha wae golonganana, naon wae riunganna sok urang ajaklah kana kahadian, ajak kana kebenaran. Ulah sampaikan ke ayeuna urang, riungan-riungan urang makin hari makin menurun. Sabab engke nu bakal asup ka surga teh moal sosoranganan, hayang bareng. Ya, babarengan engke nya. Babarengan Abu Yazid dina hiji waktunya, hiji waktu munajat ke Allah Subhanahu wa taala, pas dina tungtung munajatna, mehnana teh seakan-akan cicing di luhur aras. Ari pas cicing di luhur aras, wah ieu teh meureunana tempatna Kanjeng Nabi baheula nuju Isra wal Mi'raj. Cek eta Abu Yazid mudah-mudahan we kaula asup ka surga jadi tatanggana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari pas arek beres munajat ka Allah, datanglah hiji suara, cek eta suara. Abu Yazid teangan hiji jalma anu geus kolot di daerah anu bakal jadi tatanggaan jeung di surga engke. Didatangan di teangan Kang Yadi di teangan jalma anu dibejakeun tadi teh. Ari pas nepi ka hiji kampung ditanyakeun, "Mang aya ngaranna Mang Anu teh di dieu?" Ih, arek naon neangan Mang Anu teh tukang mabok, tukang tarok, tukang kuwak kodok. Pokona mah jelema tukang maksiat, ari anjeun katinggalina cek orang kampung dinya. Anjeun mah ajalmi soleh, piraku neangan jelema tukang mabok, mariung lagi sok jeung tukang mabok jelema eta mah. Cek kampung di dinya. Wah, maknya itu pan eta jelema teh bakal jadi tetangga kaula di surga. Cek eta cek eta Abu Yazid. Wah, ieu mah nya jigana impian peuting teh jigana bisikan setan sigana mah. Nu mikir deui eta Abu Yazid, lamun kaula balik atah-atah, wah teu bebeunangan meureunana ari kitu mah penasaran. Mang, kaula mah penasaran hayang panggih jeung jelemana, di mana imahna? Diteang ka imahna, belah ditu imahna tuh. Tuh, imahna teh di belah wetan. Tuh di ditu imahna. Nah, disusul ka imahna, misalkan ngaranana teh nya Mang Oden beureun diteang. Tuh di ditu imahna Mang Oden pas diteang Kang Yandi dah hayang panggih teh penasaran. Sekalipun cek masyarakat didinya ieu jelema teh tukang mabok ngeun kaula penasaran, hayang ngabuktikeun bener apa henteu tukang mabok. Ngariung jeung tukang mabok. Ini diteang ka imahna. Ari pas nepi ka imahna Kang Yandi, memang bener nu dicaritakeun ku orang kampung eta, si eta jelema teh Mang Oden teh tukang mariungan jeung tukang mabok Kang Yandi. Kakareke nempo wah bener. Pas ditingali ieu di jero imahnana teh aya 40 jelema keur ngariung arak di dinya kabeh 40 orang. Aya hiji lalaki keur diuk dina luhureun kursi diuk ke saurang. Ceuk eta lalaki teh nya pokna kieu ari Abu Yazid ketika geus ningali riungan eta dipinuhan ku arak, wah bener ieu mah bener bukti ceuk masyarakat di dieu ieu jelema teh lain jelema bener ngariungna jeung tukang mabok. Ah balik we Kang Yandi. Pas eta Abu Yazid arek balik digoroan ku lalaki anu keur diuk dina kursi teh. Mang arek naon amang ka dieu? Datang teu uluk salam, balik teu uluk salam, la salam wala kalam. Teu ngomong sakecap-kecap acan, teu sopan amang. Cek eta lalaki anu diuk. Maka digoroan asup we ka jero Kang Yandi. Mang kieu lah. Urang geng geus apal, cek eta Mang Oden misalkan. Urang geng geus apal bahwa amang teh bakal datang ka kaula. Geus apal amang teh bakal datang ka kaula. Tong kaget ningali riungan abdi ngariung jeung tukang mabok. Riungan abdi jeung jelma-jelma anu can daek salat, nu can daek puasa, nu can daek ngaji tong kaget Mang. Ieu arak loba tong kaget. Ceritana kieu ieu Mang. Baheula mah ieu jelma teh aya 80 orang cek eta lalaki. Nah, nu 80 orang eta, 40 orang geus diinsapkeun ku kaula. Baheula mah tardek salat, tardek puasa, tardek ini ka pangajian, tardek silaturahim, tardek ngari utara baheula mah. Ngeun ayeuna mah ieu geus daek ini ka pangajian, daek salat, daek getol ayeuna mah. Oh, kitunya. Tah ieu nu 40 orang deui di dieu ieu mah encan insap. 40 orang deui bahwa cek cariosan cek pituduh nu bakal nginsapkeun 40 orang ieu teh lain kaula cek Mang Oden tapi anjeun Abu Yazid maka ayeuna keneh sok insapkeun ku anjeun Abu Yazid. Lain geus kitu dicaritakeun we ku Mang Oden ka jamaah nu 40 eta ieu teh Abu Yazid ieu teh ulama besar ieu teh ahli ibadah dicaritakeun anu-anu dibibitaan ku surga jeung sajabahna
bahwa cek eta lalaki nu ngaranna Mang Oden moal bisa asup ka surga lamun teu babarengan. Nah, ku sabab kitu sok lah dengekeun cariosan ieu Abu Yazid. Murunnya didinya Abu Yazid dakwah ceramah didinya nyeramahan 40 orang. Pada akhirna eta jelma anu 40 orang kabeh insaf, getol salat, getol ngaji. Jadi hijrah kabeh. 40 menang lalaki anu tadi nginsapkeun, 40 menang Abu Yazid. Jadi jumlahna aya 80 orang. Tamah we ku Abu Yazid jeung lalaki anu bieu jadi 82 orang. Nu 82 orang eta sadayana lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hasil ngariung urang setiap mingonnya sareng para jalmi-jalmi soleh, lain kiai anu soleh teh Kang Haji nya, lain abdi teu ngarasa soleh. Pokokna pasti di antara riungan ieu aya jalmi anu soleh ahli ibadah. Mudah-mudahan we nya ieu nya di antara riungan anu ieu aya ahli ibadah, aya jalmi soleh. Insyaallah lamun teh mah di ieu tempat aya hiji weh nyeng calak jalmi soleh, maka urang bakal asup ka surgana Allah disapaatan ku jalma anu hiji eta. Termasuk anu tadi teh 80 orang ahli maksiat bisa disapaatan kudu 2 orang ahli ibadah. Maka ieunya urang setiap minggu ayo semakin hari kudu semakin kompak melaksanakan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ngajalankeun rutinitas thalabul ilmi. Insyaallah teu aya deui nya hiji kahadean anu leuwih hade sekalipun dikir sekalipun sholawat anu leuwih utama dibandingkeun jeung thalabul ilmi. Mulia keneh thalabul ilmi Kang Haji. Dina kitab Nihayatujan dicaritakeun al istighalu bil ilmi afdalu minal istighali bil awrad wan nawafil. Katungkul neangan ilmu syara, katungkul ngalaksanakeun pangajian eta leuwih utama, leuwih afdal daripada dikir mang rebu-rebu sapeuting. Leuwih utama daripada ngalaksanakeun pasunatan-pasunatan. Jadi urang tahajud mah urang ratusan teu kuat, salat sunat 1000 rakaat teu kuat, sok saha jelmana nu pernah sapeuting kuat salat sunat ribuan. Saha? Urang mah teu mampu, tapi aya nu bisa ngabandingan kana pirang-pirang pasunatan anu ribuan, kana pirang-pirang dikir anu ribuan, nyaeta ngalaksanakeun thalabul ilmi. Saatan, sajam, setengah jam, samenit urang calik dina tempat ilmu cek Kanjeng Rasul leuwih hade daripada salat sunat 1000 rakaat. Mudah-mudahan ya urang sadaya cicing di alam dunia getol ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, sekalipun urang loba doraka, loba maksiat, loba dosa ke Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngahampura ka urang sadaya baik dosa leutik maupun dosa gede, ladang amal thalabul ilmi setiap mingon. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka ieu kadupanak bakal jadi hiji pemuda anu getol ibadah, hiji pemuda anu kompak dina bidang keagamaan, bidang itu bidang ieu. Mudah-mudahan urang sadaya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasana ge lamun geus robbana mah ngadua ge beres, nya ngaji ge beres we. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kang Haji nya para pemuda ngan abdi sateu acan mungkar mungkin request heula Kang Haji nya. Nanti hoyong foto bersama. Sabab selama pengawasan can aya foto bersama Kang Yadi, can ayanya can aya foto bersama sareng pemuda ngopi sadayana. Masadana teh hiji keur kenang-kenangan, anu kadua keur acara-acara, nu katilu keur kalender Kang Yadi engke nya. Mudah-mudahan urang ulah dipisahkeun sampaikeun ka engke di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kakirangan kalangkungan hapunten anu pasuh hampura anu kada wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share.